paseaan parbut awewe hiji takwal kitu kaula ridho kelayan ikhlas mangga soda ya barengan ku susu wae siap ya parantos siap ya supados nepangkeun heula panangan antawis pamilon sareng jagos saemara tawis kabersihan mana Tasik soda parantos siap Giljang cekan atuh ingkang samya ngalaga penirah ingkang ngalaga sisi walungan beli kumaha ieu teh kaula nun kaula maksudna bade malidkeunana pangersaan nya sok atuh sok kumaha aja ngan ulah nyalakeun ka kaula we di mana aya hal-hal sadaya kaula nun dua insan ieu Panita sareng Dewi Kunti Nalibrata toh ieu margi dina manahna katutupan ku kasieun karempan ngahalangan kana hate nu sabenerna kawajiban indung ka anak itu kaayaanana numpuk dina kapoekan batin dina waktu ikeun nutupan wiwirangna di kolong Braju didoakeun ku ibu sing jadi insan anu guna pikeun kapentingan nagara jeung bangsa kasih hampura ibu hampura
Dewi Kunti Nalibrata nyaeta neme sareng sena ieu murang kalih di tengah. Yakin diri nak bakal diudag-udag dosa. Tobat anak indah. Ya wis kena tikin pinasti mapak baya kena lara tomongku. Tu geuning daai kaduhung matarati heula nyai. Jero tete atuh jadi korban sararea. Tobat teh anak ibu karena tobat teh. Ya Allah. Gusti ampun ibu. Ibu sanggup dandangan dosa na kasep hampura bager. Geti ibu hidup teh geti ibu bager. Hampura kasep hampura anak ibu. Tobat. Rung sare pamatrining rasa suci pangduin si perlambang sabar darah ngusap rarai kiwat tengen dening tangan loro aduh paungku-ungku Dewi Kunti Nalibrata sareng ieu guruna nyata Resi Druasa. Barang nuju paungku-ungku kitu ieu rayina Dewi Kunti anu kakasih Arya Prabu. Sumar kemanikan Prapta Kajajia. Resi Druasa. Lah, Yai. Tobat. Saha itu? Aya nu datang tuh deh. Aduh, kaula nun eta teh pun adi Arya Prabu. Tuang Rayi. Laras Buru-buru susutan eta Cipanon. Buru-buru. Panyar talelo mawar panyar Arya Prabu nafsu kang kagila-gila Padu mundur pangrangulan